Tah, dina sore ieu teh jang konten isuk teh nya ye. Aya ide nu gelo di Buligir. Oh, nu gelo di Buligir anjir. Oh, gua judul lain anjir. Ari maneh? Aing teh itu menang mikir saminggu kayak dibeuweung diutahkeun teh. Ku aing geus kapangih benang merahna teh. Nah, kumaha urang sia mah? Ya heueuh lah sok. Siapnya? Heeh. Cing ye. Tah, pertama begitu. Action. Cek juru kameramen teh. Tah, dinya teh keur dariuk sisi jalan. Ngomong. Cek sa teh. Cek maneh? Heeh. Kasih emo. Heeh. Ngomong teh kieu. Mo, aing hirup bingung euy, kana naon usahanya. Sedengkeun ayeuna budak namahan, meureun biaya ge namahan. Kasa Kasih emo. maksudnya Cek si emo teh. Oh, kumaha nya euy? Kumaha atuh berat euy? Lamun kana anu tutu teh anin, tutu teh naon nih harita teh? Rujak tutu, rujak bebek. Ka rujak bebek. cek sa teh. Cek si emo. Ka urang. Heeh. Ari cek maneh teh. Bener euy, alus euy rujak bebek mah. Da aing ge pengalaman. Kasa teh. Kasih emo. Kasih emo. Heeh, kasih emo. Heeh. Cek si emo teh. Tapi berat euy teu boga modal urang euy. Kasa Si emo kasih ye. mau ka urang. Heeh, tah. Cek maneh teh kieu nya kitu. Tenang lah. Modal mah aya, modal mah di urang. Ulah sieun modal mah. Bunga tah. Saha? Maneh, maneh teh bunga. Urang mah teu ilu. Maneh mah ulah bunga. Sieun nu bunga mah kapan? Iya. Maneh mah anu boga modal teh. Oh, heeh. Sieun anu ngajak ngarubah nasib teh tadi. Cek sa. Cek maneh. Cek maneh, cek maneh. Ngarubah nasib saha? Astagfirullahaladzim. Kira ku aing kudu 2 kali ngomong itu teh. Ya, sia teh boga otak teh. Udah kental-kental teuing. Heg haneutkeun tiap isuk teh satekana colen sia teh tuh. Nah, aing capek-capek teuing. Awas ya mun seuri ku aing. Awas ya. Dina konten ke sia geus acting ku aing lamun seuri ku aing. Ieu teh ide alus ka head sia teh. Sia teh. Goblok lah ka seuri sia teh. Nanti ambeknya. Aing gede amek, aing teh geus capek, geus pegat-pegat urat, aing teh goblok teh teh. Yo, mau nih kan. Tap, ilhami teh anak euy. Cek sa teh. Cek si emo anjing, cek si emo anjing, cek teh ha. Cek si emo, cek teh. Kasia. Goblok-goblok teh sia. Ulah seuri eta cicing caritana balik ulah seuri sia teh. Apa nih mah keur briefing, sia teh briefing jeung. Awas ya dina engke geus di actionkeun ku aing mun seuri. Didagor kabeh ku aing ku kalapas ya. Goblok-goblok sia teh. Moang ke moal atunya. Kembali teh anu anu seuri geus ya. Ngan engke maneh. Ye. Cek ieu teh. Ayeuna mah can aya. Kasa Kasih emo anjing, kasih emo siang ngomong anjing sebejan tadi sia teh. Kasih emo sia teh. Cek si emo teh. Nah, sana ongko tadi nyebut aya sana. Kasaha? Kasih berat anjing sia teh nah, kasih berat sia teh. Nah, aing apa bagian maneh ngomong kata sia teh. Sia mah. oh, Aing balau-balau kieu jelema teh kumaha sia teh. ambungnya Di sakolakeun teh. ambung ah. Ambung. Nah, mu Ambung anjir. Mana mau jadi nogelona? apaan aing sia teh gelona mah sia teh. Aing gelona aing sia teh. Aing gelona mah sia teh. Apaan tiluan main teh sia tiluan. Oh, iya. Paingan anjing. Paing. Nah, paingan ieu mah konten gehet. Hah? Konten sia teh. Tapi siga nyaan. Non Siga nyaan. ai sih betul teh. Masih ayo ini tah pusing sia teh. Oh siap ku aing goblok sia teh. Saat. Siap teh sia lagi. Sepisan ajak ngaluit teh sia mah. Hese sia mah ajak ngaluit teh gehet sia. Goblok sirikeun aing. Kasa teh. Sia. Udah aing. Kumaha Mbak? Udah aing mah. Kat. Omun atuh abi ti payunnya ayo mah sareng mah. Mohon mangga. Iya abdi. Rencangan heula ieu ya teh rencang Kang. Karunya ada demit. Ngomong naon maneh bieu teh? Ngomong naon? Ngomong naon-naon didinya. Ngabohong sia ka batu doraka kitu hirup teh teh.
Apaan tadi teh maneh teh dahar teh segitu loba deungeunana, aya enog, aya asin, aya daging, aya oseng teh. Ulah sok ngabohong, Brad, ngalih rezeki teh teh. Besok tepuguh aki-aki ieu mah anjir. Nah teu Maksudna teu aya rencang teh anjir lain lencang dengan sangu sih teh. kumaha terus? Heueuh eta nyebutkeun urang ka jelema anu bieu teu aya rencang. Pedah we urang jeung jelema nu bieu mah teu pati akrab atuh. Pan aya bahasa teh kudu dibedakeun meureun kanu jeung nu akrab, kanu jeung nu henteu. Nya bahasa lemas atuh rencang teh pan. Ya, ulah sok ngahiji-hiji bahasa, Brad. Rencang-rencang seteh, batur-batur. Nah, yang pajak-pajak teuing maneh mah aneh. Patengku kolot teh seteh. Anjir. Ieu tanda teu arti bahasa Sunda teh. Rencang teh batur. Deungeuna rencang mah di mana geus teh? Deungeuna. Anjir aya mamatahan kaki. Nya dahar. Urang ke dahar. Mana euy baturna? Mah nyari kitu seteh. Batur mah ka batur. Deungeuna mah rencang mah deungeuna seteh. Sing bisa atuh bahasa teh ye kolot. Teh. Omongan. Ya nu geus salah kaprah teh nu kieu ya. Masalah kaprah sih. Ya atuh salah kaprah atuh. Bahasa Sunda teh kitu tah. Nu salah mah maneh ngabohong. Bajakeun dahar deungeuna. Masih laing ya anjing. Ieu aing Bandungan masih laing. Brad. Aing musibah tadi, Brad euy. Kunaon? Di kebogan kudu boga warung, geus gede korek ada eta boga warung aneh urang mah. Teu dibayar hutang kumaha? Lain masalah hutang. Kieu Brad ye. Urang ge heuh da tara-tara Brad euy. Urang teh hayang nyusu, hayang susu bodas. Minta dihideungan. Cik urang teh kieu, teh. Aya susu aya tiasa dihideungan sakedik we teh. Hideung sedikit tah Brad teu pira hideungna mah. Sedikit. Ladangan. Urang teh biasa teh. Oh mangga cenah mangga. Dihideungan kumaha teh. Begitu kurang dikenyot. Hideungna hungkul ku aing teh dikenyot teh Brad. Itu jeung susuna. Wah, eta mah nyarekanana. Wadat ngopak anjir aing. Kela ieu teh ai di dinya nganyot naon anjir? Susu nu boga warung. Pentilna geuning pae hideung Brad. Kenyot kurang teh. Cek aing mah lain masalah eta dikenyot. Masalah nama di dinya ngenyotna henteu duanana ngan saukur sabelah cek aing mah guys ya. Aki-aki purunyus anjing Cilepeung anjir. Situ pan aya salakian meureun situ teh. Nu boga warung teh. Parah anjir ieu. Kenyot duanana cek aing walaupun kenyot duanana moal ngamak anjir peureum beunta paling ge. Sekalian anjir dimasak anjir. Mak, ai mana eta kala kurek dianggerkeun bae mali robah. Naon da geus robah bi urang mah. Ah keun tadi bapak maneh gegerendul cenah maneh loba hutang ka warung nganjuk we hayo terus. Tah heueuh eta bi perubahanna teh. Pan dieu nya ai baheula mah urang teh sok panganjukeun ku kolot nih. Heeh. Tah ayeuna mah urang geus bisa nganjuk sorangan bi. Oh, nya syukur atuh mo ari kitu mah alhamdulillah bibi ngadengena. Heeh.